Mayoran kasih nyanyi sukanya bukan dengan minta dengan arep-arep ulin budak teh isuk candaran ini bukan dengan ate mat daang dengan di mana tuh sangu-sangu acan dan nyangu kan jo aing ke jo mah loba ngan dengan bukan boga atau asin-asinnya mah aya eta kita digodogan dedun di dapur pun gedang baku mah aya dengan atas sok diantepkeun hek buru olahkeun gerak kumaha gitu olah sangu ayo karak nolokeun dia sangu yang tinggal ngahuapkeun itu sama nama ayah itu mah yadag si abah ge aya di dapur ya palingan si abah teh eueuh atuh di tangan teh korehan ku ayeuna oh si abah keur daang geuning eta si koplok majar maneh deungeuna geuning ieu aya itu beja-beja ka aing daharan ngadekem we jeung menga aing bieu ngomong geuning ka nyai menta majar teh maneh deungeuna nyai 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 oh iya koplok mah korekeun maneh nyai ka dieu nah ka dieu teuing ka budak kitu aing mah daleh isi abah daang jeung lauk kitu jeung menga aing mah bieu aing menta majarkeun teu boga deungeuna teu boga ai itu naon ada mah si abahna we mun aing cieun kana si imah daran heueuh alus kitu mah saya teh marjakeun bapak sia marjakeun aing koplok saya ngawarehan ka ieu teh ka dieu ai bapak mah dimanja-manja ai ka indung mah kerepengan kapan mah sok galak abah mah bager nya galak naon galak sote aing meureun aya jelema na lojo mata sia meureun abah mah lara taranya galak naon kumaha teu galakna indung koplok sia koret diwilah-wilah ka nyaah nya anu marejakeun teh saha ngaheujeunkeun teh aing lain bapak sia bapak mah dimanja-manja daharan ge jeung lauk aing menta deungeuna asin mikerepengan bapak ngabek-bek deh tegableg pikiran bongkena di PK nyaah mengejadog we ngabek-bek daharan jeung lauk awewe mah kulilingan yang ngandeungeuna